dawala anu parantos ngagoloh-goro ti corona aya nu nyanak ti awang-awang cahaya anu ngawujud jadi manusia unirahangan dika dawala anjeun jalma anu tetua jeung teu dosa memang kitu numutkeun skenario yen tetep kudu ngalibatkeun jalma anu tetua teu dosa sabab moal kapanggih asli lamun kabeh teu ngalibatkeun diri sabab keagungan pangeran anu sakitu seueurna para robuna para pangurus anu sakitu teu eureun-eureun dina sumujudna ka Gusti nu kagungan kabeh hartina aktif kabeh hartina ngalibatkeun dirina nepi ka ngawujud nu jararadi ayeuna mangsana keuna ka maneh pisan seolah-olah sekeseler kaula dawala memang meureun kudu kieu jadina perjalanan hirup jeung romantika kahirupan waras tumakaning jati-jati tumakaning waras waluya kulit patepung deui jeung kulit daging patepung deui jeung daging tulang patepung deui jeung tulang getih patepung deui jeung getih urat patepung deui jeung urat kalayan kodrat irodat anjeunna widi anjeunna ridho anjeunna rahmat anjeunna mujizat anjeunna hikmat anjeunna cager maneh dawala damang teu sakara-kara lilir yang merbangun lilir ia merbangun kayang impen sare sakedapan aduh di mana ieu teh di hiji tempat akhirat sanes akhirat nah geuning akhirat teh dunya keneh nah ieu makhluk naon seungit kastori angin-anginan kakara aing ngamuk kastori kieu nya lisah mana ieu lisah beda alam minyak lisah beda alam kumaha sabab alam maneh jeung alam kaula geus beda kayak tadi kakuping ku abdi teh ieu teh di akhirat geuning dunya keneh akhiratna beda sabab alam akhirat teh beda-beda ngaranna di alam akhirat teh loba deui alam di antawisna alam barzah alam malakut jeung sajabana hei seueur geuning alam teh nya saha panjenengan teh ngaran kaula sumuhun tunggal ulah tunggal tunggal mangan hiji tunggal keneh maneh kaula maneh lamun diukurkeun kaitu namah maneh teh anjeunna keneh kaula ge anjeunna keneh sabab maneh jeung kaula jajadianana keneh
jadi alam akhirat maneh ayeuna teh nyaeta alam akhir tina pagawean maneh nu tadi ayeuna karasana. Sanajan maneh menang kapeurih tapi karasana ayeuna ti ayeuna ka hareup maneh bakal tenang jiwa raga maneh bakal tentrem jeung ayem ngandek nanyakeun heula dawala ke geuning uninga ka ngaran abdi memang apa dupi salira teh kumaha pencakakina ya jeung abdi maneh teh boga bapa abdi teh gaduh bapa saha nya Semar tah Semar teh boga bapa Semar teh kagungan Rama kaula Ruben lain Ruben kaula ngaranna kaula teh Sang Hyang Tunggal bapakna Semar jadi kaula ka maneh teh incu Gusti ieu teh aki abdi alah ai aki ngora keneh jeung kasep ai aing incuna goreng patut nya sabab kaula geus beda alam geuning di ditu mah anom wae da di ditu mah eueuh nini-nini eueuh aki-aki rekep deng-deng papak sarua di alam mana di alam katunggalan. Oh jadi ditunggalkeun mah teu aya nini-nini teu aya aki-aki hartina rekep deng-deng papak sarua sarua kabeh pada tunggal makhlukna. Tah lamun maneh hayang salamet dunya jeung akhirat pek geura tunggalkeun kanu kitu kanu kieu oge da kabeh oge tunggal makhlukna maneh ulah wani-wani nyaci ulah wani-wani ngahina jeung mitnah ka batur sabab eta anu disebut batur ku maneh teh sabenerna mah tunggal keneh anjeunna. Hei jero ieu dalam kaum jadi tunggal keneh teh tunggal kunaon maneh pangna paeh dipaehan kusaha ku Arjuna ayeuna hirup deui hirup dendam teu ka Arjuna margi abdi mah nguping katerangan naon yen hirup mah kudu ngahampura ka jalma anu geus ngadoliman urang. Bagja dawala batok bulu eusi madu maneh panginten mana kitu ge eta teh kapangaruhan tuluy nu mangaruhanna teh dipercaya. Jadi hartosna teh nemongkeun anjeun Gusti Arjuna teh lemah jiwana nu mawi ngadoa we mudah-mudahan juragan Arjuna teh cing jemar cing langkung iman takwa ka pangeran datang tosna oge upami dihongkeun mah ku anjeunna pangih jeung aslina da moal pasti bakal boga rasa kaduhung nu mawi ku abdi bakal dihampura. Aduh nuhun dawala ujian maneh ku sakitu ge geus katarima tapi maneh teh kudu ngalibatkeun diri ieu kajadian teh perlu rengse sabab lamun teu direngsekeun bakal terus-terusan fitnah ka kulawarga maneh kan tenan kulan nanging saha pengacara na abdi teh da puguh
naon atau nu dikudu dipake buruh abdi hartina teh kudu rangaek memeh tanukan abdi teh nya pengacarana mohon keun we kaula aki maneh menjadi pengacarana aki teh advokat ongkoh teh advokat naon advokat teh geuning sok dijus apuket tama atawa nu hajat penginten pan eta teh nu hajat teh kagungan advokat alpukah eta mah atuh nya tong heureuy aki mati isah nya nuhun atuh aki berat nyuhun berat nanggung ulan mung kedah kumaha ngarensekeunana keuneh urang manunggal teh ya parkirna teh dina kamanunggalan parkir didinya lamun teu parkir dina kamanunggalan urang bakal kalunta-lunta kumaha cara sareng tangtosanana maneh kudu ngalalakon ayeuna rengsekeun ieu pasoalan jang dewek jadi artis nya jadi selebritis dek ngalalakon aing nya manya nu boga lalakon nepi ka orang ngonyol kieu goreng patut atuh cing kasepe sapertos Dede Yusuf nya hayang maneh disalin kan tenan bener muhun peureumkeun panon maneh ayeuna ngan omat ulah terus hees moal nya Sang Hyang Tunggawatek wantos sacidu batu sakecap nyata salamina aya dina kamanunggalan ieu dawala leungit diri nu sayakti ilang warna nu sanyata jadi satria kasep ngarempereng koneng nu recah ya sesekar ninglang nu recah ya sesekar ninglang caka aya gilang gumilang dawala alah abdi ya sabak awak maneh yang nepi ka ginding kieu ya aing teu make karemong aduh eyang pula berat nyuhun berat nanggung berat narimakeunana ieu abdi nya moal disebut ayeuna mah abdi teh nya wujudna geus robah sifatna ngan asma maneh kudu digenti sawios asma mah gentose ku mengi lain asma batu kieu mah asma teh ngaran jenengan oh sumuhun atuh tos dawala sutisna ngewa atanapi Abdal adawala Abu Bakar nya eta mah Bupati Bandung Barat atuh sumuhun kinten-kintenna saha atunya Raden Putra Bambang Dawala Anik Wijaya Kusuma tong eta atanapi Dawala Eko Patrio ulah
saha tuh pinggaraneun maneh teh Bambang Suryaningrat. Suryaningrat. Aduh. Surya hartina cahaya caang. Maneh teh sabenerna mah nya ge goreng patut. Maneh teh teureun ningrat. Jang kakaranya ho aing mah geuning teureun gedean nya. Tuh sangka baheula mah aing di lemur teh jadi lebe nya. Ningkat jadi lurah nya, sugan kan jadi camat nya. Lurah Cilangu, Pasir Langu, genah lamun make eta ngaran. Saya cekaplan nya cocok tah kitu. Nanging kumaha ieu abdi tos kieu, naon pagawean abdi ieu anu bakal ngahasilkeun jeung nyalamet lambung aya keur kauntungan sorangan mah. Ieu mah hayang kauntungan balarea we, kauntungan negara jeung bangsa kaula. Alus. Wayahna maneh teh saacana ngarengsekeun ka Arjuna supaya aya pangwarah ka Arjuna ngan omat tina ngawarahna ulah aya dendam hate. Ieu mah supaya eling we, jadi doa teh buktina dina gawe manehnya eta pangwarah. Lamun tina dendam engkena yakin bakal loba murang maring anu temahna jadi tindakan anu anarkis. Lamun ngayakeun tindakan anu anarkis engke bakal kanyahoan ku batur, bakal kaciri lemahna maneh teh jiwa. Oh da kedah profesional atuh tah eta sumuhun sae samemeh maneh init kaitu wayahna maneh kudu boga heula pamajikan gaduh bojo. Wah gaeu daek ke jelema sangsara kieu bogoh moal nempo hartana engke ge ku nempo rupa maneh bakal bogoheun eta awewe. Urang mana? Urang Pasir Langu lain, urang Cimareme lain, Batu Jajar lain, Gana Soli lain, Gana Sasmita lain, atanapi Gana Serongeng geus tuh. Di negara Purbakansana aya hiji putri geulis kawanti-wanti endah kabina-bina lucu taya nuruban. Ayeuna teh bapana eta awewe kakara boga minantu tapi kajelema anu bisa ngelehkeun patihna. Tah wayahna elehkeun ku maneh. Tangke maneh bakal menang idangan atawa hadiah Nobel. Lain putri anakna tah kitu asik jang teu sangkanya tah bukti ka jelema anu sadar, ka jelema anu sobar, ka jelema anu teu dendam, ka jelema anu sok ngadoakeun ka jalma anu ngadoliman urang. Buahna maneh bakal menang widadari nyaeta putri geulis ti nagara. Jig hayang naon maneh di dinya mah sabab eta negara bakal diwariskeun ka maneh. Gusti jadi aing boga mio teh nya ulin ka Pasir Langu teh kana mio we berengbeng nya ka jalan-jalana moal unggah palintangan we kitu kana galeng nya
parkir motor teh moal dina make tempat parkir moal di mana dina tiang listrik digantungkeun nya atawa dina parangong waluh jik maneh geura ini sumuhunda atuh sagala rupiah oge kedah sareng ilmuna sepuh naon kedah sareng ilmuna jeung aing ngaran Bambang naon tadi teh Suryaningrat aya sora kieu teh naon nyaeta kudu dirobah sing rada ngeunah we meusan kumaha sok kokotor nu dina ti koropikeun dehemkeun aduh sok ngomong kaulah ngomong atuh kaulah tuluikeun kaulah ya antep dina tangkal kai pang dikitu-kitu atuh ngewa aduh cekap sakirupina cukup adek-adek kumaha kadanguna ieu sora kaula cukup nuhun saya dupi ilmu tah ieu meureun anu disebut laduni teh anu jarang pisan keuna na ka jelema naon sagala rupa jeung ilmu na hayu kapan eyang tadi sanggup jadi pengacara maneh keun bae di mana nyarita meureun eyang nu nyarita ngan maneh ulah mawa karep sorangan jeung sing bener susuguhna ka eyang naon atuh nog hayam dawegan cikopi pahit kupat lepet nangtang hujan kupat lepet tang kolentrang tuh nih jadi aing kabawa tang angin maksudnya leras jadi eyang dek manunggal jeung wujud hidup dek asup ngabaju miraga sukma ka hidup oh saya mangga sok mepak bayu maneh mepak bayu teh ulang ngarenghap dina waktu 3 menit atau 5 menit mangga polongpongkeun jalan keur eyang kosongkeun hate bersihkeun hate mangga lajeng ieu kamanunggalan lebet kana gua hareup bae kanca bejana ya saya marah cenah kanca aduh